Tuti, ai, hari Bapak marane ajeng indung maneh gawena naon? Bapak abi makan tukang cimol itu diharap sekolah dagang. Lamun mama abi mah teu damel naon cicing we di bumi jadi ibu rumah tangga. Lamun bapak abi mah tukang mangulan sayuran di pasar. Lamun mama abi mah tukang bala-bala. Oh, ayah jeung bunda Nur mah ayah Nur kerjana polisi. eh Bunda Nur mah kerjana di kantor, kerjana oge Bunda Nur mah lamun ayah Nur jadi polisi. Ngewak Nur sih ya tadi indung maneh isu keneh nyamper ka indung urang nek ngarambet saaing sia teh. Nah, ente we, ente ketang barudak eta masih situ we sirik eta mah kerja ayah Nur mah polisi beneran. Ah goblok. Siti, ai mamah jeung bapak Siti da mana naon? Sarua jeung indung bapak si Kenur tukang ngarambet jeung macul. Da ini nage sok bareng tadi isu keneh ge ngajak. Nah, ente katang barudak ente katang si situ saing nih. Naon sia? TS ya, terus Mamang Nur Mas ya, tentara, Bibi Nur guru sia. Oh, berartinya Nur mah nya keluargana teh pejabat unggulnya. Ih, hayangnya abi menjadi si Nurnya nih. Ih, urang oge hayang pisan ih. Jika si Nur ngawadulna meni bisaan, hade pisan. Non sia situt boy hitut saing sia. Cok